hujan. Hah? Hujan. Mesti berak di kamari. Kamari anyar kana jeung si Mang Aka. Isuk bisa hujan. Geus udang jelema teh. Anjeun kopi moal. Sedih hirup teh. Batur mah isuk-isuk tukang nyariankeun kopi ku pamajikanna. Pasti nu aduh. Anjeun kopi moal ih. Setting sikat kuntu. Neng. 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 Lusa teh mana? Aing ka sawah yeuh hujan euy. Mun teh. Goblok deh, sirum. Neng. Neng. Kan molor wae. Oh, sudah. Nyenkeun kopi. Ongkos tadi tawaran aya Aa. Engke masak mah geus nyeun kopi heula. Sudah ngarek meuli masako. Kopi heula nyeun buru. Buru kan ngopi isuk-isuk masako. Buru-buru nyeun. Ih, boga salah tuh bola. Buru-buru nyeun. Beak kopi jeung gula nage. Beak gula nage. Naon? Gula na beak. Atuh nah hawu we gas mah beak mah. Rariweuh. Sok eta nah hawu. Teu kudu nagas wae lah. Gulana seep kasep. Ninyuh kopi mah make cai, make sagala minyak. Ku cai ninyuh kopi mah. Ye. Gulana Kang, gulana. Depan aya kamari menang meuli masako. Engke masak engke. Besok nyeun kopi heula ayeuna mah. Kopi heula. Engke masak mah. Budeg. Besok kudu nyeun tak kitu atuh nyeun. Besok nah hawu. Nyeuna. Raribati. Nyeun kopi oge. Isu geus padungkrang we padungkrang. Aing mending kana ka sawah nya mah. Sawah hujan gitu. Salah kita riet, beak gula disangka beak gas.
Ari kieu wae mah teu kuat. Boga salaki bolot. Sampai hate. Yuk kopi teh. Singit. Ning di sawah ngopi Neng. Mual ka motor. Oh, ayo buru bawa eta na ari daek mah. Bawa ieu paculna. Ih, boga salaki teh teu ngarti pisan. Sok buru siap-siap rek ka sawah mah nya make balekean gitu. Diajakan, "Hai sok buru." Buru. Mau pacul ya mah. Usum hujan. Kedeung deui panen jeung ieu euy. Sawah. Nikmat ya Allah Gusti nu Agung. Wah, ini mah reung serorong sok kabaieuhan kabangun imah di Gusti. Geus can. Lalila eka sawah oge. Segala perlu ganti cangcung. Hei, Kayak heula rek mau pacul. naon sagala make mawa kasur ka sawah? Tong mawa kasur. Hei. Mau naon bi jelema teh? Gila eh. Kecan. Ayo, buru. Cai ke batur manten. Ayo. Pasti mana wae lali teuing. Kok teh mau pacul lain? Kasur tong sok sagala dibawa ka sawah geus di dinya kasur mah. Pacul, pacul. Oh, kan bae antep di dinya kasur mah geus tong di bawah ibu. Lari wati ka mau kasur. Oh. Mau kasur ka bawah dek naon. Kayak dikubur suatu saat ge. Beunghar, beunghar. Sampun Arab. Oke, daun sambal ieu dijual. Goreng beneran kalau macam lagi. Neng kadi Aisyah ngejodok di dinya. Ninggal yang naon di dinya? Ah, obat lu tingcakan. Jangan hubi. Jagong dialaan nu batur. Hujan. Hah? Hujan. Mesti diberak di kamari. Kamari anyar kana ning jeung si Mang Aka. Hujan, Kan kamari jeung Mang Aka. Neangan berakna. Ya Allah ya Robi. Kamari, poe kamari pisan. Tik mau yang amal lieur. Make jeung di material meulina sok aneh. Nyeri toko berak. Material segala jauh-jauh. Oke tungguan genep bulan deh ge mah. Panen. Ubah gede ya. 7 ton. Abi mah masih. Langke panglikeun yang masak mah. Emas sanes masak. Yang kayak atuh meuli kulkas mah da mah ieu teh sok aneh. Ieu lamun ieu meuli kulkas sabaraha 3 juta. Reneng. Beak meureun kabeh. Urang nyatu naon? Tai. Dihakan. Daek kitu ngakan tai. Sok araneh wae. Teng kudu kumaha deui lieur jeung abang ngomong teh.
Kayak itu kadieu aneh. Mending ge meuli emas. Muhun samuhun eta emas sanes kulkas. Yo, daripada meuli kulkas mending ge meuli emas. Simpen. Emas mah bisa dijual deui engke. Urang berak bisa meuli emas, bisa meuli eta, bisa dijual heula emas mah. Samuhun bisa tadi teh nyarios teh naon hoyong emas, sanes hoyong kulkas. Aya kadang apaan teh sih? Ieu bisa ngomongnya mah. Mang Ipe meulina di pasar teh ning didinya meulina mah. Segala jauh-jauh kudu ka Jakarta meuli emas. Araneh wae. Kumaha awe lieur nyarios jeung amah, kabalerang ka mana-mana. Tahu didinya, Pak eta apal sorangan tah. Didinya meulina tong jauh-jauh. Meuli emas kudu ka Bekasi. Tingali hararai jauh gitu. Kan 3 kotak tan urang eta teh kabeh teh. Ieu teh kata 3 toneun hiji eta belah dinya 1 ton, belah di 1 ton, belah ditu 17 5 ton. Jadi meureun meuli emas. Ai cau mah belah ditu mah nu batur. Tangkal cau mah belah ditu nu batur eta mah lain urang. Lamun belah di eta nu urang karek kabeh. Nya jeung jagong ge sarua eta. Jagong eta mah nu batur sebelah dieu mah. Saha nu ngomong jagong? Nitip eta teh jelema teh. Nanam jagong teh nitip di dinya teh tah. Nu si RT mun teu salah mah. Lieur aing mah ngomongnya ka atuh. Si rek mana deui cicing di dieu. Cicing rek mana? Rek itu heula lieur jeung amah. Yeh. Ayo balik hujan. Kan wae motor mah di luar ieu. Di jero ieu. Maleungit. Balik ya hujan. Pan urang teh tadi teh ngajak balik. Kedeung deui hujan, bisi hujan maksudna teh urang balik ayeuna. Bisi hujan tunggu rek hujan tuh kurang kekerpekan tinggali. Bisi hujan heuh balik ayeuna balik. Wah sia we lieur aing. Kaburu hujan tuh tinggal itu. Tuh balik-balik mah nya betah di saung. Aneh, imah urang udah ngelain di saung. Tuh, neng tinggali ketangkalan ya jualin kabeh teh. Neng, kenapa bejaan kau? Kita ngalagu akang. Teupan dia teh, abi cenah sih. Pan bieu teh kita ngalagu kang. Teupan dia teh urang teh ditah ngalagu Kang. Awas kopi. Sama halus neng. Sama ngalagu. Bae tong ngalagu. Teu pieu kok ditah ku urang. Halus pugu. Suara urang mah. Kalau ngomong bututnya dengekeun. Mungkin akang lagi. Kabaya berem ngarendeng jeung potret anjeun ditetep teu kicep-kicep kembang asik ngarendeng jeung potret. Ya ngeukeun akang lagu teh. Kabaya berem ngarendeng jeung potret anjeun ditetep teu kicep-kicep kembang asih nu jadi kembang kaperih batina langsa. Aduh Kang Mas. Gelo geus. Deui sekali deui. Bunga. Saha? Deui. Hah? Sok lanjut. Gas. Aduh Kang Mas, aduh Kang Mas. Soalnya Hate orang nu jadi tempat kaperih batina langsa.